kabuyutan titinggal nini awaking geber-geber idaing kabuyutan. Regepkeun ieu dongeng kalayan Daria. Dongeng budak pahatu. Zaman baheula aya 2 budak pahatu. Lanceukna lalaki, adina awewe. Ari imahna deukeut leuweung nu loba tangkal bumbuahan nu ngareunah. Dina hiji mangsa eta adi lanceuk teh rek ngalakupa ka leuweung. Barang datang ka leuweung tereke lanceukna naik, ari adina ngadagoan di handap. Nalika keur jonjon ngalakupa, leor aya oray sanca nyampeurkeun adina anu keur diuk nyang hunjar lambar nyarande kana catang. Gep oray teh ngegel kana suku adina. Tuluy adina ngahari ngawih. Kang tulungan, aya nu gegara nyaman, kana bitis jeung ngegelan, cinggewat kuring tulungan. Usap we nyai, meureun sireum. Ceuk lanceukna. Adina sapanjang bisa keneh ngomong mah teu eureun-eureun ngawih minta tulung. Tapi ku lanceukna teu dipalire, da samarukna sireum. Tungtungna leg wae adina teh diteureuy buleud, sarta orayna tuluy ngaleor kanu bala. Lanceukna reuwas seunaker, sabab adina repeh bae teu kecet-kecet. Jerut we turun. Barang datang ka handap, manehna reuwaseun pisan sarta nyangka yen adina dihakan oray. Tuluy disusul tapak oray teh. Kabeneran barang datang ka hiji tempat, orayna kapanggih keur gulang-guling wae teu bisaeun indit. Lanceukna ngadenge manuk haur di sada. Pokna cukri, turi ku pucuk ari. Cukri, turi ku pucuk ari. Budak lalaki teh gancang ngalapucuk eurih sarta beuteung oray teh dituri. Gorehel adina kapanggih di jero beuteung oray. Tuluy hariri ngawih bari digeberan ku hihit kabuyutan. Geber-geber hid aing kabuyutan ditinggal nini awaking. Geber-geber hid aing kabuyutan ditinggal nini awaking. Kerenyet suku adina teh usik. Lanceukna ngawih deui. Kerenyet deui awakna teh usik. Kitu bae satuluyna nepi ka adina hirup deui. Nalika adina geus hirup deui, gabrug ditangkep ku lanceukna. Pok ngomong, Nyai, lantaran maneh geus salamet deui, akang boga pakaulan rek lalayaran ka leuwih si patahunan. sanggeus kitu, isukna tuluy eta 2 budak teh nyieun rakit. Poe eta keneh rakitna anggeus sarta dipake lalayaran kuduaan di leuwih si patahunan. Regepkeun ieu soal. Pilih salah sahiji jawaban A, B, C, atawa D. Soal ngan dibacakeun sakali. Nomor hiji. Naon nu diteangan ku budak pahatu di leuweung? A. Kadu. B. Kupa. C. Jambu. D. Cau. Nomor 2. Oray naon anu ngegel kana suku adina?
A. Orai kobra, B. Orai kadut, C. Orai welang, D. Orai sanca. Nomor 3. Kumaha disadana manuk haur nu aya dina sempalan dongeng tadi? A. Kur kur kur, B. Ciak ciak ciak, C. Cukri cukri cukri, D. Wek wek wek. Nomor 4. Dina dongeng anu bieu diregepkeun teh aya sabaraha budak pahatu? A. Hiji, B. 2, C. 3, D. 4. Nomor 5. Diturih make naon beuteng orai ku budak lalaki? A. Pucuk daun enteh, B. Pucuk daun kadu, C. Pucuk eurih, D. Pucuk daun jambu. Nomor 6. Dina dongeng anu tadi diregepkeun aya sabaraha kawih nu dihariringkeun? A. Hiji, B. 2, C. 3, D. 4. Nomor 7. Barang datang ka handap, manehna kageteun pisan sarta nyangka yen adina dihakan orai. Kecap nu merenah pikeun ngaganti kecap kageteun nyaeta A. Molohok, B. Cicingeun, C. Kasima, D. Reuaseun. Nomor 8. Barang naon anu dijieun ku dua budak pahatu teh? A. Rakit, B. Parahu, C. Momobilan, D. Langlayangan. Nomor 8. Harti tina budak pahatu teh nyaeta A. Budak teu boga imah, B. Budak teu boga baju, C. Budak teu boga indung jeung bapa, D. Budak teu boga bapa. Nomor 10. Leuwih anu rek dilayaran ku tokoh Ade Lanceuk ngaranna leuwih A. Leuwih si Patahunan, B. Leuwih si Ngaparna, C. Leuwih si Putu, D. Leuwih Daun. Regepkeun ieu patarosan sarta jawab kalayan soson-soson jeung bener. Hiji. Naon judul dongeng anu tadi diregepkeun teh? 2. Saha wae anu ngalalakon dina dongeng nu tadi diregepkeun teh? 3. Ari anu ngalaku pateh saha? 4. Saha anu diteureuy ku orai teh? 5. Pakakas naon anu dipake ngageberan adina?